matak deknya di lemur tanah loba kasusah homo hari eueuhna beuh mah di masjid di cicing adan we aya eta basa bulan puasa diudag-udag ku masyarakat teh naon eta teh masalahan adan aing salah kumaha salah oh aing geus salat asar teh aing teh jauh karelek ke hees teh hudang-hudang poek aya juga aing magrib padahal teh hujaneun jauh cetrek kana pangeras suara aing tidak ruas kaburitan jauh adan we Allahu Akbar Allahu Akbar ret kena jam dinding kena 4:30 atau pogo nu ngabuburit teh buka kabeh grafik pikir ku sia sanu teu amak meureun da dewek teh kulantaran era ceuk dewek teh hoya da ieu mah keur latihan ceuk eta mah sabedogna jelema ka aing ngepung lumpat ka itu ka dieu dikepung tah tidinya aing mung ngicak di masjid teh si goblok ampun aing alah homo zaman Asep Show mengening di TPI bari ngabuburit aing teh sangu geus asak setengah genep teh deungeuna aya kolak di teh secangkir pangirim tetangga jetrek kana TV teh da dewek mah boga TV teh 14 in bari teu berwarna zaman kieu we lalaju Asep Show ngadaguan jam genep ngadaguan adan sangu geus asak di hareup teh geus geus ieu geus aya dina boboko geus nyampak jokerla waing teh hees ai eling-eling adan keur tungtungna la ilaha illallah korejat aing kokocok we Allahumma lakasumtu teh geuning barang kop kana kejo dek dihuapkeun pisan dina TV teh aya aksara deui selamat menunaikan salat subuh anjir aing teh hees teh lila geuning atuh pogo we bukan teu saur henteu tah kitu teh kuat-kuatna aing da harita ceuk ya oh da atuh da urang teh geus kolot tereh pae heuh sapanjang dina seni teh lamun dihitung-hitung mah ditimang-timang loba keneh dosa kitu ceuk aing oge patak atuh sugane jeung sugan saeutik-saeutik oh da anu bakal ka sawarga mah dalang ngalawora teh sia nah apaan cek keterangan oge lamun jelema minang tobat bakal ka sawarga ai dalang minang tobat minang geuning aing ngagelutkeun Gatot Kaca jeung Pati teh tobat blok aing katipu sia ada jadi ngabodor elah ampun nu alus mah nu lolong nu lolong duaan nyobat di kampung aing ngobrol teh lain cenah euy heuh cenah urang eta hirup teh nepi ka kieu cenah cing atuh cenah urang usik urang ngamen ka kota pan maneh mah bisa ngacapi ceuk nu saurang teh kumaha cenah euy lempangna mah si lain nya ka iteup dewek cenah muntang kana tak-tak maneh sakali ewang tuluy urang ngamen di kota ayu nya tuluy di mana geus menang duit geus kumpul urang laju film blog kumaha di deuleu na sia teh ai heueuh nya nya teu sadar eta lolong
cerita nanti kampung teh dari gunung cicing gitu ini teh ngarayap pada di kampung mau jalan terung karing-karing jalan setapak aya laguna geuning aya nama dina Mawar Bodas mapai jalan setapak ngajung-jung kaki lemur tekarasa capena da puguh aing teu init-initan nya moal goblok mau capek atuh hujan angin dodar gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jeung teu euing nu penting mah hasil nepi ke tempat anu dituju lek ngalongok anu ngora si goblok Mawar Bodas ada yang nu ngora aing mah muni eueuh kakapok sakinah geus diontrog teh alah ampun aing gitu teh lain dongeng nu lolong teh heueuh caritana muntang kana tak-takan kita cenyaho dina gawir bulan itu teh tangka kalapa mempansok gitu tah melengkung pada inu bentak mah aya tangka kalapa melengkung teh sok kitu tah aya mana nama lempeng we jodoh alah cenah euy naon cenah euy ngagedung tidak agor cenah euy ngeuleuh atuh goblok apa deui teh lolong ayo aduh alah ampun aing kana naon cenah euy teuing cenah da gede uluh tangka kalapa cenah euy nah sia nya tangka kalapa cenah pan aing mah kungsi beuntak baheula goblok nah cenah tuh sia jadi lolong apa cacingeun tangka kalapa cenah euy uluh cing cenah deuleu ka luhur ayaan muni keukeuh sia teh ka aing teh pan lolong aing teh hayang cenah euy cai kalapa duh hanaang wayak ieu mah keuna cenah dewek bisa naik na mah aya bisa mah cenah naik atuh ngalah kanya da aing hayang nginum sok cenah daguan kumaha nya tadiuk di handap ulah handap penting tangka kalapa bisi katinggang bijeng luak liuk mana cenah bisa nebogana goblok pan aing teh lolong ai heueuh yo tereke do sia urang mah angsron di kaluhur kabayangkeun nya lolong naik teu nyaho tangka kalapa teh urut ka bentar guludug dugul di luhurna teh eueuhna naon barang ngangsron deui kitu eueuhna naon pan jokoleang berag-rag eta ceuk nu lolong nu handap nu nungguan tah geus we hiji euy baru kana kalapa nu rag-rag teh aduh panai bakating penyeri mengihan maneh meureun si cikiih teh ngucur tak kana lahunan nu nungguan yo wah pupus euy lebar cenah euy suruput we ika jawab wah kolot teuing anjing asin euy puguh mecer lenci kalapa aja euy aduh abon lolong nah sia teh seuri atuh hare-hare we sia da geus ngadenge oh paingan aduh atuh geus ngadenge atuh seuri-seuri atuh euy rojong aing teh udah ayeuna teh geuningan euy didenge-denge teh geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung
gengsi cenah lamun teteler teh gitu. nu matak jauhkeun tina narkoba teh eta teh panyekok batur supaya pemuda-pemudi di urang teh lemah. Di mana lemah mentalna tah babari penjajah teh asupna dialah heula pemuda teh dicekok supaya bangsa urang teh lemah. Itu pecah kadeah jauhkeun kitu nya. Mudah-mudahan atuh nya itu eta tina inuman can tina kahakanan can tina pakaian budaya-budaya teh dilelepkeun ka urang ai di urang jo dirontok we deui nya oh iya ayeuna mah pan baju urang Sunda teh geus ku ieu we kudu ngadu domba. Baraji hideung make ikat panayagan padahal sapopoe teh pantes urang Sunda mah baju hideung pangsi grepe. Make ikat da urang Sunda. Gengsi pan urang mah eta pan pada merong wae dulit teuing nu urang. Lain ulah make pakaian nulian eta we gerak pakaian budak awewe gadis gini calana merecet gini baju semet bujana teh kadeuleu gini sana yeuna PCD porno wah dicekok ge aya aturan budak karek SMP oge tamat SMP aya diintip teh ku dewek keur nyeteh nu kitu patuh teh salah bapakna atuh nah der disadiakeun fasilitasna nya sadiakeun mah meja belajar ulah bebas teuing budak teh di imah teh ieu mah kumaha atuh da PS poho kana budaya urang mah geuning euy aiku kitu nama euy tong boro anak batur anak dalang we anak dalang eta wayang disadiakeun di imah kalah dijejek goblok ja anak aing aduh ampun ampun Gusti ngomong teh geus bahasa Indonesia we da kana Sunda teh Bapak makan apa sih sing teh peuyeum apa itu peyem kitu nepi ka teh wawuh jeung peuyeum teh sik kurang ajar aduh makan apa Pak pakai daun katimus apa itu katinggang gerapek pikir ku silaing dewek keur dahar we nguas coet ngakan karedok makan apa itu Pak cing teh karedok apa itu korodok wah padahal deuleu martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan ruksak pan bangsana bener nya budaya teh anu aya patula patali jeung peradaban sok ari budaya pangkolotna di tiap-tiap daerahnya eta basa moal aya deui nu bakal ngarakeutkeun kana rasa manusia basana moal aya deui nu bakal apal kana basana bangsana tuh urang Batak, urang Jawa nu aya di dieu pan adaptasi meureun ngomong Sunda ngapalkeun bahasa Sunda rumah sama di dieu tuh Bapak Komandan Bapak Dalanud bahasa dewek tadi datang teh wilujeng sumping Pak aduh ngeunah pan eta teh saling hargaan nya sabab naon pangbeungharna bahasa Sunda mah deuleu tina dahar wungku dahar loba teh loba basana dahar tuang
nyatu lolodok mam tetegek lolodok ngawadang daang loba teh aya ajangna lamun apal mah sabab ceuk bahasa ceuk unak usuk bahasa abdi keur neda bapak tuang tuh ada bapak aya nuju tuang abdi kira namanya tetos neda pada ngiringan atau tuang teu lu itu domba aing keur nyatu karena domba mah teu kasar aya ieu mah tukang domba urang Sunda tuh cenah itu tinggal di nama staka domba tuh gitu karena domba mah sirah we kayaknya huluna we urang ngomong jeung dunungan sanajan bari jeung eta tong era kasar da basa ceuk dunungan teh cepot mawa naon maneh itu abdi teh ngabantun cokor domba cenah teu kasar nak domba lamun kieu teh salah mawa naon teh cepot itu mas taka domba manawi tangkurak sia bade gitu salah eta pisilakaeun nya itu aya teh unak usukna euy nuju ngagule mas taka domba gitu sirah keur urang keneh keur pribadi teh mah duh nu mawi euy deui teh dola sirah teh rada leneng ieu teh tetep we ka domba mah hulu nya kitu ngamumule basa teh deuleu pangenangan geuna tunggu datang aing meuli jara rempling kabeh kawas gangkat tincak sakitu kenal berebetan pakai ya sia teh kenal kita tadi boborobotan nepi ka katorekan aing naon eta kendang bieu di sada pangbejakeun pangenangankeun kitu hayang sabaraha kitu diberi duit ku aing bieu teh di kendangan goblok biar jadi kenangan wah iya bade syok syok genahan bisa datang kenal itu alah eta sinena kata-kata dah adanya euy anu alah hebat tukang kendang di mana itu euy ya ai kendang jempe siapa pajar di sana pajar keun di sini cenah hareung anak geuna puguh sinen keur ngahuap hebat euy duh eta nepi ka bisa sarengkak na teh uing kenangan alah kakenangan aing ge nah kenang mah jempe sia teh kenang jempe ngeunah teh di mana tukang kenang je wayaan budak si goblok budak sia teh di mana teh tukang kendang teh Cangkuang di Cangkuang bu Cangkuang mah ya laguna tuh cangkuang dalam cangkul aja sama aduh
teh kenang deh. Nah, jadi kenangan maneh mah bingi deh. Hah? Maneh jadi kenangan bingi deh. Kudu sabaraha rek? Bu nepi ka budak gitu dibeakeun ku sorangan. Diuk sia goblok ah. Hah? Diuk. Saha nu maot? Ye. Diuk sia di dinya diuk. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak maneh goblok. Naon panyawatna? Aduh si goblok udah kekeh goblok. Ya teuing atuh ngiring bela sungkawa uing aje. Beda-beda teuing aje. Keun bae tok diceung-ceurik anu maot. Da meureunna geus sakitu meureun urang doakeun nya. Aje kalabeuki parna aje gaduh. Karunya euy dulur euy bapana maot. Lain maot goblok sia diuk penyakit kanker. Aje. Keun bae tok diceung-ceurikan ae. Moga-moga we tuang rama atuh mulih da ka alam asa teh sing ditampi iman Islamna. Gaji. Tah gitu amin gitu. Sawiya sejugan ku abdi we. Naon? Ieu buta kitu mun bolot urang teungeul matana geura. Sia montong ngajago ngomong teu bisi dibaheum ku aing. Goblok. Emangna aing teh beunyeur. Make dibaheum setan. Ulah. Ceungeun aing disebut beunyeur. Tong dihalangan gak cuman antep tak si goblok cuman bisa song atuh kanya sok akan tenggelan tak cuman ayo maju tah murid aing heula lanan eleh muridna tah guruna si beruk sia si samangka Yo tekena ajar banyak ya nah, saya datang we. Anu marengan si Gatot Kaca pan sia tadi. Keun antep Gatot Kaca jeung itu aing jeung maneh. Alah. Ngeunakeun atuh. Saha ngaran maneh? Aing. Purabaya nurutan Gatot Kaca ya. Hade tangaran Purabaya euy duh. Macam aing lamun boga anak teh ngaranna Ca. Ya ngaran si dewek mah halus wae. Euy. Ngalatenget. Ujung mutu. Kayak gitu anu peget beuki jatuh. Ih, si goblok. Boga reboes kekepehan anu berwes kudu dipaehan aji jeka aing jawa kasih beureum ngalasai
kayak gitu anu berem bau cai goblok memang naik teh waduk ngalah tutut ya poho saja ngalah tutut meni loba naon orang Minang beda si adik tirame gitu saja ngai goblok oh waduh ngetrek kain wah oi gede teh lawan teh yeuh 17 ya so geus kolot manehna mah aing mah karek mulak hiji atuh mulak hiji oge deuleu aing geus 14 tahun mah deuleu pohang jeung anjing lain mulak hiji we tah tuh we tah tuh lain ngetrek ngetel liur euy marukan aku mah beda mana tukang ulinnya matak teh geblek duit oge aing mah tukang ulin tah we pusat ya putih ala anjing goblok mah jengut sia aing teh deuleu tah we kesat we itu we aduh labu ya meni atoh alah munaheun gitu eta seuri si goblok anjing jadi euy tetulu syeurina tetulu dah nyeri anjing alah we tah tersat tuh ya jorang sieu mah lain jorang goblok jabakan taeun jorok sieu mah porno aksi cece lain meuni gede kitu euy naon eta bobogaan meuni gede kitu ya heuh anjing teu diurus kumaha teh ngurusna naon hayang gede kitu hayang mana gede hayang bener heeh apa teu kapal terbang nah hayang gede taeun nanyakeun teh kapal terbang geus teh heuh ya henteu ya heuh syukur ya heuh mah goblok teh nyambung pisan hayang gede mah deuleu milu geus ka tentara naik kapal terus milu kana parasit ngagajleng ti luhur maneh mah teu make parasit mawa we dudukuy bane matalian lain hayang gede dengekeun heula tuh dongengna prosesna dengekeun heula hayang gede mah sanggeus da ngagajleng tina kapal teh pan moleang bek ka handap ngagedean lain ngagedean pae haji geus ambekeun euy hebat ya jelema teh usikna lamun ambek mah kita capruk jurusna teh eueuh ngawur kana aing nek kapancing urang sok sialah urang pahina-hina urang pamek-amek lamun ambek teh berarti eleh sok panyarekan-nyarekan yang aing si goreng patuh si anjing si kurang ajar si bangsat si peget si bukiti using si ketos si nongtot bool indungna jeung bapana eta teh juri jarian wah mau ambek ini sok maneheun walila aing mah ada teh cindekeun naon
kamera teh sia kapancing ama dici siapa kicu ah goblok ieu mah banyak dari deung tok deui atuh sia si jika karpet mulai jauh bawa berem sia teh tuluy disiksik dipakai sabaraha tuluy dihakan waing ngeunah nya ngeunah tuluy gede ngeunah mah aduh teu ambek keneh wah jeung maneheun bari hayang ngambek mah nyaho indung maneh nyaho nya indung aing mah nyaho dan ngalahirkeun aing tah sia biji teh lain tinu biasa tidak naon tidak bool bareng jeung cacing anjing ira cacing ngomong teh ele ambek ele aduh aduh alah rame ieu ya jeung gelut mah ya Kang. Naon aya Kang? aya pikasirieun euy Naon aya anu boga penyakit boson boson teh naon aya? boson teh hitut wae unggal ngalengkah unggal hitut awewe gadis mung gaul jeung batur daerah meureun hitut wae da unggal ngalengkah teh ngik 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 kitu kayaknya bujurna teh tuluy disadar tilu teh anjing sakali nuturkeun baru karek maraban meureun buru ka jamar roti kabeneran hanya tak itu murah asih pangeran nya nya kumaha Kang? kabeneran aya bujang deui sarua asa penyakit Oh boson boson ai lalaki papan tarik kitu teh dut cek bapak-bapak teh cenah urang kawinkeun budak teh cenah urang bebesanan yuk buah penyakit da sarua asa penyakit cenah abeh teh eraeun hayu atuh cenah kabeneran budakna teh darekeun daekeun pasti heeh yang eueuh jodoh mending kawinkeun budak teh ai kolot baheula geuning nya ai geus dikawinkeun ti urangna teh ti puting teh sok diintip bisi budak ku bapakna teh sabab isuk-isuk rek hajat deui disebut teh numas teh beunang ka gadisanana hartina teh geus bageur diintip ku bapakna teh kieu ai kamar pareneng deui kahalangan ku bilik kungku baheula mah pareneng didenengekeun anak teh bisi budak teh hade hari panganten da pogo pesa penyakit ai biasana mah mual peuting teh ngik 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 tah ieu mah aya salakina mah aya nu nemalan ngik dut ngik ngik dut ngik dut dut ngik dut ngik dut dut ngik dut tah bapakna ngintip kieu dut dut ngik dut ngik dut dut ngik dut ngik dut dut ngik dut 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 nah hanya beula aya cenah ngikna eueuh ai barang aya di bemeu melang urang ka anakna sieun dipaehan toong mereka itu deket ke panto pantona teh kebeneran deh lain ku panto bereregan ku balik go urut urut teu baheula dua ere dibukakeun saeutik oh paingan dut wungkul da keur dipake ngeuning sia itu heeh beureuh katutup liangna kacocokan alah ai budak awewe na mun katempo bapana noong kok jeung teh lalakina ruas meureun eta hitu teh meureun asa kabukakeun lawangna jo tuwiu wiu wiu wah eta mah salemuna ratang marupana sirine cocokna beureuh asa kabukakeun saya RW para raih kan
isuk-isuk teh beurit aya genep gempar virus hitut alah ampun itu karunya mau balik ti Arab nah awak karunya kanu balik ti Arab beli akal aya di Arab teh digawena teh 2 tahun jadi supir lalaki ieu mah jadi TKI mau usahakeun pamajikan mun digawe di Arab jadi supir ngakutan ontak itu balik ka lemur eta mah pamajikanana sono urang nyanya atuh boga duit ongko duit gede ongko kadenge we ku bangsat eta bangsat sok kadenge wae saha kira-kira serius si anu balik ti Arab pasti mawa duit gede sabot keur kacarai nu boga imah eta bangsat sulusup pe abus langsung ka kamar ngabedo-bedo lomari bangsat nih keur ngabedo-bedo lomari kitu nu boga imah datang balik ti cai duaan cing galulutra eta bangsat leuwaseun ka mana aing lumpat ye sieun ka parego beneran para teh molongo terekel ka para cicing di para maksudna mereka ngadaguan heesna nu boga imah aing nu boga imah lain hees da sono balik ti Arab atuh eta bagus dalahar jam 8 joger we caritana gatrik daerah catur ya kan cangkang jajamu pabalatak obat kuat aduh eta bangsa ti luhur kieu ulu itu si goblok sugan aing dek hees dulu itu bujurna nepi ka tapak bisul wungkul eta sono urang ka pamajikan nepi ka jam 12 peuting teh teu eureun-eureun ger deui we ger deui we nepi ka 3 rit 2 tahun atuh kitu jam 2 jam 3 jam 4 masih kene eta bangsat geus kesel we ti luhur beuh eta si goblok ira harek heesna ieu teh celengkeung adan ti lebak kadenge Allahu akbar lain sholat mereka teh ngedekul kene we ya da isuk ge adan deui isuk ge aya kene adan caritana geus ya goprak kana langkara kecape meureun eta salakina ngusapan pamajikanana mama amwing sayangku my honey darling tepangih 2 tahun teh nepi ka ulenan kieu eta bangsat ambak ti luhur kumaha kan bari kabur ditembrak eta mah kaso-kaso jeung genteng bari kabur bari ngomong kieu da budumeh tadina ngadenge nyai bojo akang nepi ka ulenan kieu ambak eta bangsat ti luhur bari nembrak kaso-kaso sakalian kalapaan anjing goblok bertak kitu lompat mapai galang ai geus jauh teh nyarobok deui make cengek anjing tidak kesal teh kan keur mah kesal ngadege kitu aduh ampun hayang seungit make ai rupa-rupa dongeng ngaran aya deui nu balik ti Sumatera lu balik di Sumatera rek balik ke Jawa Barat apa numpak kapal feri jamnya kana feri di Bangkahuni geuning ka Merak numpak kapal nyebrang balik mun ka Jawa Barat di tengah laut kala luar tamuatan teh maksudna meureunana hayang nempo pemandangan laut dina dek ngajajar dina dek teh eta mah keur kitu jo cerit teh awewe satengah tuh kumaha tulung bapak si horeng kantongna murag ka laut itu kantong kuring makaning duit 10 juta pek cenah cokot duitna mah 5 juta mah keur nah jeung kuring 5 juta ewang eta surat-surat penting saha nu rek nulungan kalah mararong aja lemah teh sarua we jeung modaran maneh da ka laut nya heueuh nu wani gegejeret eta awewe no data mah aki-aki kumakan juga jeleng teh ka laut gejebur kecepok
Kabeneran eta kantong teh karawea Batak teh. page eta nu boga kapal teh ngalungkeun tambang deleng beunang eta tambang teh ku si Aki teh Allah alhamdulillah. dibedol ka luhur teh salamet gor we surak Muji bener. eta si Aki menang pamuji atoh Allah. pan urang lamun dipuji teh atoh Ya atoh. si Aki mah amek Amak kumari akang. nyokot kantong tina kantong nyokot bedog dilagar ke bedog Wah, dikaluhurkeun. hidup Aki hidup Aki. cuk batur teh Hebat. hebat Aki eta Aki lain atoh kala baud Udah. bari bedog dikieu Batak teh. mentong hidup sia goblok sok ngomong sia saha nu nyuntrungkeun aing tadi si horeng lain wani aya nu nyuntrungkeun sawak meureun Lain eta luas nyentrungeun ana. ampun eta sia karunya nya Khawatir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab atuh. Waalaikumsalam. Salah. Lain haleluya. Waalaikumsalam. Pan kitu bieu ge belegung. Salah. Ciri lain agama Islam nanti. Inna dina indalohil Islam. Agama anu dipikarido ku Allah mungguh Allah nyatana Islam. Islam. Mantak teh malah. Oh nyaho aing ge Islam. Islam. Lain agama Shinto. Islam. Oh nyaho aing ge Islam. Biasa di dalam pengna benar teh. Nya. Oh nyaho Islam aing maneh di sarwana. Kalaka di kopeah we Islam lain Hindun. Islam. Urang sararea dina waktu ayeuna teh nyaeta bakal paeh. Ngan saacana maot pangeran ngabejaan itakuloha hakotu kotihi wala tamutuna illa wa antum muslimun. Jadi sinek nama ulah wa kamaranaho sehingga can aya dina jalur kaislaman. Nyaho Islam. Bolot gini. Bolot tidak but. Lain isnet Islam. Islam. Nyaho aing oge da tibana coge Islam. Ya. Komo deui urang ayeuna rengse nyaeta sasih Rajab. Diisrokeun jeung dimi'rajkeunana junjunan urang Nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyaeta diisrokeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Nyaho ka Masjidil Aqsa belum. Salah ulah ngaheureukeun agama Islam maneh. Maneh masalah nah ceuk maneh tadi ti Masjidil Haram ka Bekasi ka Masjidil Aqsa tidinya nyaeta ka Sidratul Muntaha. Nyaho ka Sidratul Muntaha lain ka Karamat Jati. Sian bodoh mah belum ka Sidratul Muntaha. Nyaho lain muntaber muntaha anjing kudu didagor si eta mah ulah ngaheureukeun agama sia nu budeg bolot
bolot komo pan ayeuna mah bakal urang teh nyaeta mapag siap saksi Ramadan nyaho aing oge Ramadan lain Roma Irama nah teh aduh anjing ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ngarti teu maneh nyaho tatakun lain tak apa saja Lain tatakolan. nah diuk ke sini dia ngobrol jeung aing diuk maneh diuk di dieu entong loba omong diuk maneh di dieu innalillahi wa inna ilaihi rajiun bapak lu mati aduh Susah ngomong jeung nu budak mah teu paeh bapak aing mah henteu naon panyawatna coba nepi ka keukeuh kitu bapak urang malah jadi haji. aya keneh malah ayeuna teh geus jadi haji muntaber Kabeh bener leuwih. bejaan kayak gitu teh atuh kadulur aya obatna muntaber daun jamu batu Lius. nyaho aing oge sia mah lain ku tai ku jamu batu Da bawa nyamuk atuh jadi eta mah. Da bawa nyamuk atuh diajak ngobrol ge. pek meneh ngarobrol aing geus teu nyambung percuma teu didenge nyaritakeun agama ge Asa di lempeng. nuhun bisa kararumpul maneh euy oh dina naraga Isra Mi'raj nuhun coba teu nyambungna teh Lain kumaha kadengena. boten nyambung goblok eta teh di langit kahiji kadua katilu kaopat kalima kagenep katujuh tadina langit katujuh teh pendak sareng Nabi Ibrahim heuh nyaho aing oge his nah lain Sarman Ibrahim mun aya ngajejek aing Saya disebut Sarman. eueuh nu nyebut Sarman eueuh nu nyebut naon tutunggangan Kangjeng Nabi Muhammad teh burok teh lain kana ojek kana burok heueuh nyaho aing oge tiba heula ge geus nyaho teh ai burok teh tina kecap barokah teh barokah haulahu jadi barokah Allah jadi angkatna teh pinuh di tukang dihareup di tukang teh ku barokah kitu nya kantos tepang oge di langit kahiji teh kadu kahiji meureun sareng Nabi Adam heuh nyaho his Nabi Adam lain Adam deuh asa kagunturan madu kaurugan menyan putih kasumpingan hiji sepuh anu parantos pinuh ku pangaweruh nyaeta ti padepokan Sokalima Astina nikmat ka kupingna eta sasauran teh ngageleser kana kuping emang hartosna salira teh parantos pinuh ilmu jemar ku panalar pinuh ku wawasan eta kasauran nuhun ditampi ya kanap naon rupiah pembage
nanging hapunten pun mang teh ieu teh sasat teu aya wartos ti tadina teu aya ibarat ti tadina bade dongkap saromongan leureuh hapunten sakali deui ieu sami-sami sarengna deui ieu teh kaula teh kaget burudulna tamu ti palih kidul maksad teh aya pikir saeunaon ieu teh reuwas kaula teh sateu acana kana pamaksadan mang teh ieu teh bade nguningakeun heula pun mang madorna leres parantos uningayeun mang dorna parantos terus jadi tak kasohor mang apa pedakan jadi haji tak ieu nguningakeun pun anak ieu teh oh eta teh putra pun anak si mencenges lalaki ngan hiji-hijina Aswatama ngaranna wadalna Senen hobina mancing sakapeung sok ngadu japati iya sakali-kali nyaeta sok adan di masjid can jadi haji terus ngan hapunten ari adan bisa ngan dakwah teh bisaeun ayeuna pun anak leres tuh itu tuh Citra Yuda gerak nuhun mana awewe teh awewe mana acan nu pilah tah ari mang dongkap ka dieu saperkawis atuh anjang sono kaduana perkawis ngenalkeun katiluna perkawis mang teh aya pamaksadan leres tadi parantos diuningakeun mang teh gaduh anak lalaki ngan hiji-hijina ngaranna Aswatama ta ieu buktosna leres da puguh ka anak atuh tong bujeng hinga nu hiji sanajan anu seueur anak oge katinggalna kanu gede nya ku gedena kanu leutik nya ku leutikna komo deui bari hiji tak mang teh gaduh anak teh gering tuang putra teh teu damang udur teu damang naon ari udurna teh sanes kanker sanes liver tapi pun anak teh nyaeta kaserang penyakit asmara katarik birahi kapentang asmara gama nyaeta di tempat teh aya mawar bodas aya kemang malati manawi eta teu acan aya bangbara nu nyana manawi can aya bangbara nu nyeuseub eta malati teh bade dipileuheungkeun ku pun anak bade dipetik manawi geuning teu aya sanes anak ditalungtik eta putri teh eta malati teh tuang putri leres kagungan putra teh istri awewe pun anak teh leres cocok tah maksad teh bade nyangakeun sabda panglamar tak kitu kinten-kintena kumaha mang nyangakeun sabda panglamar teh ditampi kinten-kintena aya ku bagja sepuh malahan ieu teh anu dicita-cita ku kaula teh hoyong gaduh incu ieu teh cocok sami atuh sami komo deui ayeuna kaula rek bebesanan jeung sarua jeung kaula pada pandita kitu ceuk mah oge mung di dieu mah teh acan canggih panginten sapertos di Astina padepokan teh nya teu acan da di ditu mah pun anak teh murid-murid parantos kana komputer ina teh parantos kana Pentium 4 internet ulina ge Aswatama parantos ka jaringan dunia www.jajarsokalimat.com upami salira engke parantos aya di dieu tiasa hubungan teh dina internet internet teh di mana kawitna eta teh di Tanjung Sari kapungkur mah disebutna teh Cilemu eta mah aret atuh nya aretnya tos digentos
kumaha bagja kalarasan pisan pun anak tete acan boga salaki cing tandaikeun pasti jodohna pun anak ieu pasti ieu mah tinggal ya mah kaula mah bagja wae nanging daya kitu pan kumaha hari jadina pertikahan teh disanarkeun kana ridona kolot kana doana baraya wungkul tapi tetep kana ngalangkungan cinta antawis jenis sareng jenisna teu hade ngadu-ngadu laras daai pun anak mah teu kedah ditaros deui aya kararasnya di jalan digabrung cacak ieu teh budak teh can tepang sareng tuang putra teh pun anak teh karek beja ulu cing atuh ayeuna mah kumaha ya urang tanya we pun anakna beres bari jeung hoyong terang kumaha minantu teh mana cing jogrogkeun cenah hoyong mudah-mudahan we cing kan mana tuang putra nyai nen cenah nen tuh ya kadieu anaki datan nera tangan demam datan nera tangan demam ewa pagulingan rana denera Kang Sabya Prapta sama matos sama cilaka aing ieu cek aing oge narima beja teh kitu koplok teh sia tong boros sia si kacai ge moal daekeun anu teh mana sia teh nah kabeda-beda teh ngasuat teh badut batalkeun sia batalkeun era aing era daso ge moal daekeun oh Jawa suata aduh ampun teh lah mata teh si banget heula cek aing oge isuk-isuk teh belegug nepi kaki tu bebeng mah tong bol maneh budak ora aing oge teh sudi nah sia teh kabina-bina teh mah ieu teh geulis amat teh kasumpingan henteu mang madongkap ka desa teh bade milarian tanah bade we aya di desa milarian tanah sareng domba bade milarian tanah keur kanang domba mang teh tak kitu sanes bade ngalamar ieu mah ameng we ka dieu kitu tadi mah heureuy aduh ampun teuing tadi mah babalagonya mata teh maneh teh atuh sarkapep nah kabeda-beda teuing aing jadi wayahna nyai encat teh sepuh nyai teh aya nu rek mileuheungkeun kumaha mangga Rino mangga bujeng hingga dianjing pagetokeun ayeuna keneh oge mangga anu mana pisanakieun teh tah sanes nyai sanes hampura deudeuh teh mah ai asup tamak kumaha cai teh ceuk aing oge sia teh blok ai kabina-bina teh sia dook aduh jadi geningan aing geus jonghok mah jeung nyai teu panasaran imalan jadi kumaha tuh meureun batal nyai nasib demi kaki keun bae teu make pekah oge atuh
iya kasepuhan ieu naon urang ka kebon jagong nah teteh kumaha Gusti ieu atuh ka itu meureun teu ditarima nyai mending ka Citarum tentengeun dek ngaramet dewe di Pak Haji Apo mending remis gitu gitu geuning kawiwirang kolos ya teh aswatama nepi ka kitu lain panon deui hapunten dongkapna ka dieu teh nya kitu emang teh jalan-jalan aya ngajak-jakeun suku tamat cangkel tambah cangkeul bisa nyalendorkeun tukun bae sugane aya nu ngurus kawin kanya teu ku anakna ku bapana ambek ku sia kanya kawin minat teuing bope kumana ieu tah kitu bade ngurilingan heula tempat ieu mah nya bener mas kawin nanti deui atuh bari ngantosan itu tuangeun teu kedah kebantun mah oge dikasih beuleun pisan sia swatama duh ampun da keukuh wae teh kulan aswatama teh bari ngalaman nanging nanya kitu kaayaan pun anak teh geuning leras punten heureui teh mah heureui bibi mah ulan nen nuhun bibi upami teu aya bibi kaula teh keung hirup teh bibi euy deudeu nya kitu teh nen hari bibi mah nen ka mana bae oge mangga da puguhnya kitu nen teh tinggal alit ku bibi teh bibi mah nen sanaos duwi kapati oge moal tebih ti bibi upami imah nen kagungan caroge bibi mangiring we moal lesoti nen nuhun bibi angin wayahna bibi ulah sasauran kaula boga salaki kaula teh can aya maksud deudeu tak kitu geuning neng mah meuni seueur pameget anu sakit hati teu kirang-kirang apan ieu pameget anu sararumping ka dieu bujang hinga jajakap bujang hinga nonoman geuning aki-aki oge meuni cingkarlet segala make wiwahan oh nya tak kitu ai milik menak tara kapalang ai bibi mah nen bibi ieu mah pangalaman bibi kumaha bibi pengalaman anu kaalaman ku bibi baheula keur umur atanapi keur dikandung 7 bulan ku indung kawit tah terus ieu mah sejarah bibi sejarah keur dikandung 7 bulan ku indung terus ditinggalkeun maot kudu jadi bapak bayangkeun ku nen Geletuk bapak pupus. bari jeung hirup heurepakeun pungsat bahan indung bapak teh dia keueuh ragap teh aya teh ieu keueuh ragap teu aya jauh ka sindung kalapa hirup ku panyukup gede ku pamere hirup ku panyukup gede ku pamere indung bapak teh dilahirkeun umur 2 tahun kadunya geletuk indung maot diningalkeun dek teu prihatin kumaha bibi cobi yatim piatu nungul pinang atuh kitu mah yatim piatu nungul pinang bibi teh Khawatir. ku tatangga eueuh nu ngurusnya kapaksa apruk-aprukan nepi ka jadi pengamen jalanan unggah parapatan ai lampu merah kakara menang duit sapeser sagoweng nya biasa nyen ket manyangkeun hirup teh nepi ka turu limun ditiiran dijieun kecerek unggah supir eureun teh pan dina lampu merah teh pan bari ngalagu mobil butut mobil butut buatan baheula menang duit lain menang duit kalah dibabuk pan ku supir da puguh kasiniran da mobilna butut oh bisa jadi Mobilna spionan. balik kalemur bibi teh marukana teh umur 8 tahun aya nu merkosa di kebon jagong yeay Tapi ragu tukang ojek. teuing da mamawa arit keur ngarit meureun iya obat teuing bibinya teuing ceuk bibi oge nasib bibi mah umur 15 tahun sapeting teh kulimaan iya untung tuh saya keyeupun malah beh dieunakeun mah beuki kolot mah jadi tibalik jadi bibi nu sok merkosa nah abi
eta ieu atuh da eueuh nu merkosa 3 poe teh nepi ka jangar teh geuning kana hulu teh. Heeh. Kumayeuna teh. Tah ayeuna teh bibit teh keur jangar teh. Marogana. Paingan Pak Haji Nang keur sakrat sae. Nen nasi bibi mah ulah kasorang ku nen mah. Ulah. Keur sabibieun kunyang sarana tekanan ekonomi bibi mah nepi ka teken digawe ka Saudi Arabia jadi TKW. Hayang boga rezeki teh nepi ka kitu. Teu pira eta teh hayang kabeurit pelenis. Hayang ngasaan digengge. Maksudna mah hayang acting cara batur hayang kabeuli HP. Kabeuli bibi, kabeuli ngan didinya di Cipatat. Anu ngagarantung teh nu bodas teh geuning sampeu. Eta mah sanes HP atuh tape. Kitu. Di Arab teh sugan teh ieu jelema teh saroleh kabeh geuning aya we nu kurang ajarna. Aya wae. Kumaha talalakon di Arabia teh? Boga dulungan teh guru SD. Kasep. Garwana teteh Can gaduh putra. anjing-anjing angkat tinggal salakina di imah teh. Ai bibi keur ngepel we kitu tah. Ngahaja jigan anu leka. Rarasaan teh salakina oge ieu carogena teh tos angkat boro bibi teh da ditu mah kudu dijilbab ya kudu dicadar. Beri anu leka. Aya eta teh kotor dadakan bibi teh ku bibi teh dempel. Bari jeung bolek lak ping-ping ke mana karep. Sangeunahna Si horeng aya nu nyawangkeun dulungan pameget. cacan angkat. Meureun kabita nempo ping-ping bibi. Bolo. Beri Yo gabrung teh ti tukang ngabekem atuh. dipangku. Bibi dipangku dibawa ke tempat tidur. Bolo. Bari surukna teh dikana biwirkeun maksudna mah ulah cekcok. Jempe. Dirangsadan tah baju bibi tak kudunungan pameget. Lain mun urang enta tulu ngajerit. Nah, ka atuh lain menta tulu ngajerit. Menta tulung ka saha di lemur batur. Dawuh nu wawuh. Wono wangu. Ngajerit. Ngajerit oge kalah beak tanaga. Mending jempe we da puguh genah ongkoh. Paingan. Ceuk bibi oge heuh. Isukna kalah tawaran Tuh. deui. Isukna ah ditawaran deui ku bibi teh. Ada merkosa deui. Apa urang cing ini? Ongko pamerenan gede teman-teman. Berkesan bibi mah diperkosa ku urang Arab. Inget wae nepi ka ayeuna tah neng. Sarua jeung si Dedi Agil. Marukana. Naha. Naon bibi? Jelema jangkung gede maklum. Bulu dada teh pinuh atuh. Waduh keremet. Awas make helm godeg teh ka dieu tah. Tuh. Kaploko. Bobogaanana wah Sugema si Benyang. spektakuler. Sama si Benyang we nyakitin apanya. Jeung eta gerakanana neng teu sangka urang Arab. Gerakan kumaha? Anu sok disaurkeun ku Pak Haji Apo di dieu mah jeung aya gerakan ajul gedang teh aya di ditu. Aya gerakan entep senok, kapal miring, santok bogo, Karecek marmut. bangkong sapintrong, Karecek marmut. lele ngajeng jehe, karecek marmot, teu eleh deet dilawan tak ku bibi ku gereyem nilem, ngajengkak tak kitu mah. Kerenyem di leumpih. Marukana Jehe. gereyem nilem dikombinasikeun jeung santok bogo, waduh neng. Ngaburileng. Nah, bibi menyenaker pisan jorang teh sanes ieu mah pangalaman. Pengalaman nu ka. Nepi ka kitu tah pangalaman bibi ku hirup-hirup heunang ku hirup hayang senang, Hayang senang. hayang boga rezeki, tah ulah kasorang ku nen mageulis bageur Sabibian. sabibieun. Silaka doraka na bibi manda ngadoa ka Pangeran teh Gusti nyangakeun abdi panggebruskeun ka neraka jahanam. Rumaos hirup teh ngancrut, eueuh da dasar agama tak neng mah aya.
polos pisan di sini disebut oke bibi mah sampah masyarakat ya kacikoneng ngaliwat bibi mah sedih reka pasar tuh teh wah nunanya tak kaum ibu teh ka bibi naon sababna tanya kitu meureun apal kana kalakuan bibi nyebut oke gini ai ngaliwat bibi teh moro kana cingkara ceuwis ta urang Cikoneng pajarkeun teh tuh cenah tingali si hamur kanyut ngaliwat nyebut na oge hamur kanyut da eta meureun salakina dume salakina geus ngasaan bibi apa uninga neng Bandar Doma Dayat teh geus ngasaan bibi teh mimiti diperkosa teh ku eta masuk di beja-beja di aduh ampun bibi ulah kasorang kunen manen ulah dumeh bogoh kana laki teh ulah dumeh gede pamerekna der kahormatan dibikeun saacana ngaliwatan hukum tikah naudzubillah summa naudzubillah neng kade neng keuneh ku bibi sila kadorakan mah neng mah entong kamu gadis-gadis urang Cikoneng mah sing saroleha atuh ka ABG lalaki nantong mah kejing merkosa hayang mah kawin heula we lah era bisi abus kana buser bisi asup kana patroma nama baik kampung jadi tercemar teh kitu teh marugana teh aya jelema begang-begang datang ka imah bibi lungak-longok ka pipir manawi aya nu ngisah doma saha si kacai bibi keur ngisikan ti tukang nangkod tak ka bibi nya ajar ketenan moal lila cenah kitu hampura bibi mah neng kuneng ulah kasorang nu kitu patut era inung bapak bakal kaganggu bakal wiwirang di kolong catang upami ngadangu anu jadi anak benang kahormatanana saacana ngaliwatan hukum tikah neng kadek cing hati-hati kadek bakal jadi sabiwir hiji nah awewe mah seng kaleng awewe mah masih cara lelaki seng tamaga loba pepotongan bibi teh tadi Cikoneng aya anu lega tarang buleud gini sirahna teh ngaranna Saripudin popotongan bibi teh ampun teh bibi membaheula nya tah kitu bibi geulis bibi mah ngawaratosan ka neng deudeuh teuing bager ulah dugi kakak alaman ku neng mah umat syukur yang anaking jimat awaking astra jingga dawala anu payus di piagul kalayan dipireus ku dewek yap kaharep jang nampi nuhun kana pembage sepuh kalayan atuh unyuk sumangat tansah diajeng-ajeng ieu teh purwa bokap ngahaturanan linggih teh aya pikir saeunaon ieu teh tansah diajeng-ajeng buya aya naon ieu teh kusi marjeung si sangkon nya tiasa riung mungpulung kieu ye oh syukur jang kieu dulu ucuk saperkara dewek teh sono cuh sami kaduana ti eta memang ieu teh aya hal-hal anu baris ditepikeun ya anu baris dipadungdengkeun ngeunaan hirupe jeung kahirupan urang nu sapopoe leres sumuhun Pak naon sabab
da urang teh lain asli penduduk Tumaritis sanajan ngaku jelema penduduk di dieu kelemur di dieu padahal asli nama urang teh di akhirat asli nama dari urang Cikoneng urang boh ngaku urang Cikoneng bojong soang tetapi pakamulang ka asalna ciri naon ieu wujud dituntut ku waktu awak diala ku mangsa diri diciwitan wanci dina harti urang sararea ku melendang di alam dunya teh hiji waktu mah bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggal ke nyawa heueuh maot pingaraneunana eta mah da parantos jadi katang tos ada tadina lebah dieu balik we kana pokok yen urang salaku manusia anu hirup di alam dunya teh sabenerna mah ucu ngabogaan pancen tinu kagungan urang tinu merbeng alam naon pancen teh Pak pancen urang di dunya teh teu aya kajaba lamun nyokot kana katerangan yen pangeran moal pati-pati ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi ka anjeunna sanesna pikeun ibadah ka anjeunna pikeun ngabdi ka mantengna ari nu disebut ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat tuh leres nya andenan lintang ti urang teh kudu ngabuktikeun dina gawe ngabuktikeun dina amal sapopoe sabab aya nu leuwih alus tibatan dakwah naon amal da nu bakal nepi mah eta urang sararea cenah geuningan urang teh datang sorangan datang buligir balik buligir di boehan ge kudu hirup iwati urang teh mawa amal ka itu teh ya ngomong teh teu napak sia nama ke teu napak da umum ari umum mah beda deui jeung absolut nah dek ditentang umum lain nentang aing ngomongan sia cing lempeng ngomong teh urusan prinsip yang malah kojitu munapuroda ngali gincing delu balik ka itu teh teu sanak teh keluarga teu mang teu alo teu solenang acan di boehan ge kudu hirup make jeung mawa amal kos nu heueuh ongkos teu mawa naon-naon ha atuh rek ngomongna kudu kumaha ninggalkeun amal boh hade boh goreng di ditu mah akibat gitu kapan aya paribasana geuning gajah paeh maungna gading belangna maung kana gajahkeun cucung ngik sia mah ini pabeulit nyarita hayang aing ngomong hayang naon atuh lempengkeun nirapat letah teh tah si ieu mah ai kabatur nentang ai manehna awut-awutan bener ono nglarawat teh gitu heuh panglempengkeun panglempengkeun kapan amal ma'ruf nahi mungkar teh di dieu sok atuh pangbenerkeun gajah teh ninggal gajah paeh ninggalkeun gadingna maung paeh ninggalkeun belangna manusia paeh ninggalkeun amal anu hade tak geuning kumaha bi teh kitu gajah cing ceuk si lain gajah ama anu goreng gajah karena gajah gadingan gajah maung belangna digadingkeun gadingan amal hade karena gajah gadingan jeung maung geus geus era sia era ku siap oman era Napono era
tak kitu we cinek nama urang teh kudu ninggalkeun amal anu hade tah tingali we kana sejarah jumu moal bisa riung mungpulung kieu urang lamun napak tilas teh mah tanpa urang merdeka nyoreak alam katukang bisa nak muncul nak merdeka teh ieu teh tina amal-amal karuhun urang dina mangsa ngarebut kamerdekaan negara tina tangan jajahan gitu mangna bisa riung mumpul ciri nah tuh tingali tutunggul nu parentul nu tugur di luhur kubur tetenger nu hempak di taman pahlawan eta teh lain tutunggul tempat pamunyungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewos beja ka urang sararea nyaeta pikeun neluskeun bajuang dina alam merdeka ku cara karya anu terpuji ku cara karya anu nyata jadi realisasi tina ieu kamerdekaan teh urang sararea ge kudu bajuang eusia ku amal-amal anu hade ulah loba saur tanpa bukur ulah loba carita tanpa nyata da anu penting dina zaman kiwari maka nyataan ulah hirup cek urang kalere teh mah nepi ka jadi anggota NATO ngau jauh-jauh teu nyambung teu nyambung NATO mada North Atlantic Treaty Organization Organisasi Pertahanan Atlantik Utara tah NATO dewek mah beda naon no action talk only hartina teh loba saur tanpa bukur loba carita tanpa nyata da anu penting maka nyataan sedikit bicara banyak kerja tuh pok pek prak pok nu ngomong pek pikiran prak pigawe kakara boga ngaran tina naon tina karya dah jadi gawe bener Pak. What is the meaning of name? Apa arti sebuah nama tanpa karya tuh nya diperingati unggah tahun gerak ayo unggah poin tuh malah memperingati teh hura-hura ente taleler tah nya numawi kolot baheula nyieun simul geuningan dina ulang tahun kemerdekaan teh maka jeung aya main rebutan gua enak ge memeh main rebutan teh geus rebut wae perebut kedudukan, perebut pangkat, perebut jabatan. Oh, silih siku, silih jejak gini. Bari sabangsa teh. Aya tarik tambang nih. Padahal ku sinir kitu ge teh. Jeung aya aneh aya nama tibalik ujang. Tibalikna kumaha? Baheula mah karuhun urang bajoang paeh poso. Nepi kakatangkap ku penjajah bus kana obang dibui dijari dibusi jelegur teh merdeka ai kaluar ti pangbuian teh pada ngangkat jadi pejabat tina dibui teh didasi mah heula mah tah aya nama lain didasi heula tuluy dibui aya nama dasi ngamal tuluy di jibul aya nama pejabat heula tuluy diobang kaituna teh geus gara roblok ge bener Pak nya nah bet atuh geuni aneh we aneh ayeuna mah pan aya hutan teh pan aya menteri na menteri kehutanan agama aya menteri agama da baheula mah Pak leuweung teu dijaga da awet atuh aya saprak dijaga bet jadi beak aneh jadi loba pager makan tanaman mun cara ngotam baheula mah nya eta di dege-dege teh deui di departemen agama aya oknum anu ngakan duit dana umat abadi pan goblok katsida deui bari eta teh agama religius anu aya patula patalina jeung moral
Tapi aya pupuhna teu bermoral. Ai pupuhuna teu bermoral, mun panggih ayeuna hareupeun abdi dari dagor juga ngirungna abdi. Eta mah kagila-gila keding. Aneh abdi mana? Lain aneh su. Ieu teh hiji beja nanakeun ajab-ajab anu keuna ka ieu nagara teh, kajadian anu keuna ka ieu nagara teh eta teh mangrupa ajab. Gitu. Tingali dina katerangan mun maneh nyukurkeun kana eta nikmat kami maka eta nikmat tambah deui ngan sabalikna lamun maneh teu nyukurkeun maneh bakal anjog jeung hiji ajab anu leuwih banget ujug. Aya ajab leuwih gede. Iya ya. Tsunami mah, kahuruan mah, biji leutak mah, banjir mah, angin mah, bener amanan nu. alah iya ya Pak. Dek nyalahkeun saha? Dek nyalahkeun saha? Nyabongan urang we jelema-jelemana teu ngagara rugu, ai bongan mah bongan bangkong. Montong sok tutudinganan. Jauh-jauh oke ka Bangkong. Ai nu boga bleg dosa jelema ai nu dituding bangkong. Kumaha lamun bangkong demo ke? Bangkong mawandreuk. Bangkong teder ngayakeun sidang pleno. Di antarana belentuk, bangkong korodok, bangkong hejo, bancet, ngarariung teu ngeunah ku jelema. Ai nu ngaruksak jelema, ai nu dingkeun ka bangkong. Di antarana bangkong oman. Bongan bangkong ya, bongan bangkong kumaha, bongan bangkong kacai teu dimandikeun, bongan hirup para rohong pas ini teu dijadikeun. Bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing cameti, bongan hirup loba ngabokong jeung ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati. Uluh, nya. Heuh nyata ai bangkong di kongkorong ai si nunuk henteu. Tuh. Nepi we karaeng disebutna we rorongkeng. Rorongkeng tina harengheng ku dedengean. Naon sababna? Sabab ieu teh bangkongna masih keneh ngajedog di jero liang. Bisa cekolot baheula baka tentrem ieu nagara lamun bangkong geus ngaheum-heum liang. Anu saralah teh eta bongana ti lawang ninggal ka jalan. Ngaran-ngaran ti lawang ninggal ka jalan mah da sanes deui. Saha pijamanana grepek numbung ka geleng anu hayang ka geleng roda. Padahal urang di dieu teh kageleng teh ku roda alam. Ngan bongana atuh da ti lawang ninggal ka jalan, coba lamun ti jalan ninggal ka lawang mah tah hartina teh bangkong ngaheum-heum liangna. Ke solusina kumaha teh ka aya nagara teh? Ha? Solusi naon jig-jig teu nyambung atuh. Pan solusi mah anu sok newakan mobil geuningan STNK di eta mah polisi atuh. Dege siapa jadi dagor kayak gue? Solusi jeung polisi teh jauh. Solusi teh jalan keluar, kumaha ieu? Cing, tak kudu sarerea atuh. Moal bisa sewang-sewang. Heuh eta atuh da manunggal kesatuan jeung persatuan ngan ukur jadi slogan we. Kanyataanna mah da papisah geus sok. Da sewang-sewang. Oh sapu ayeuna leupas tina sabeungkeutan da kahancuran katuna ge. Nya. Jadi jalan keluar teh urang sararea cekolot baheula bisa bakal ngawujud dina sagala rupa widang asal
asal dina otawa nu ngeusian ieu nagara teh nyaeta ku budak angon. Bisa negara bakal pinangih jeung waluya tapi nu ngeusianana teh kudu ku budak angon. Heueuh ujang. Kumaha ieu ngalilieur batur ai bokap. Ngalilieur kumaha jang? Jelema teh nu paralinter itu teh anu bergelar cing rasional bicara teh itu teh jelema teh nu paralinter anu dijadikeun pamimpin anu dijadikeun pejabat teh nu pinter geus hampir teu becus komo budak angon kudu napa ngomong teh kos aki-aki we lain hahaha budak angon ucu tah di dieu urang cing apa kana ilmu palasipah palasipah teh filosofi falsafah ya bid'ah falsafah nanahaun da sia mah kitu cegekan hirup teh sia bari teu ngarti bari sia ge teu ngarti deui ngakukur ngagedak ya bener teh aya bener ceuk Allah disebutna mutlak absolut dogmatis dengekeun aya bener ceuk ilmiah aya bener ceuk falsafah aya bener ceuk umum dengekeun sia aya bener ceuk umum kadang-kadang patongong-tongong jeung ceuk ilmiah contohna sok umumna di urang nyarita panon poe biji ti mana ti wetan yakin leres ceuk saha ya umum ge nyarita atuh bijieuna ti wetan tah ceuk ilmiah mah henteu lain Gitu. nah kumaha kitu da panon poe mah cicing da bumi nu muih kapan rarasaan mah urang teh pan sidik di wetan air rarasaan lain rasa gitu jauh tina rasaan kudu rasaan ieu euy nah bet atuh geuning da bumi nu muih da panon poe mah cicing nya nya tah aya deui ceuk falsafah kumaha cenah sabenerna panon poe teh geus biji ti kulon ayeuna teh Tuh. mau jauh tah jauh ceuk kolot ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket geura raketan nu deukeut geura deuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang geura prak geura panggihan cirina satangtung diri geuning Gitu. eta beli jauh-jauh teh ayeuna panon poe biji teh wetan kumaha maksudna dibacana ku falsafah tah ilmu teh nah ai falsafah ilmu saha yo dibid'ahkeun teh babatok sia mangeran kagolongan sia teh bener cing Allah mangeran megrasok Si lempeng kajana. mengeran kana gulungan gulungan jadi panon poe teh biji ti kulon ayeuna teh maha tah ceuk falsafah teh kumaha kieu jang panon poe biji ti kulon teh sing sok buktikeun jelaskeun abeh ngalalarti da ieu teh sesa-sesa penjajah teh urang teh jadi barutek barelet Para lagu pendengar. jadi bangsa nu sensitif teu kaopan teu payaan gini baheulana da ku penjajah teu meunang sakola Benar. jadi bararodo bodona teh dikatotoloyo Gitu. rajen pinter kabalinger deui tah panon poe biji ti kulon teh
ari panon poe teh kahirupan tak kahirupan bangsa urang teh ayeuna geus ngandalkeun urang barat. Ai barat mana kulon tuh matak panon poe biji ti kulon. Jadi barat-baratan Bangsa urang teh geus ka barat-baratan, hahargaan kumaha ceuk dolar, adat-adatan kumaha ceuk urang barat. bener Pakaian kahakanan, budaya segala teh kanginung-nginung, minum mah ge nurutan orang barat. daya kesenian jeung budaya urang barat anu aya gelar di urang teu afdol mun teu bari mabok. Tuluy diserang ku papakean barudak gadis we ayeuna geuning dibonceng ku motor dan tungirna teh kadeuleu atuh. Kata mah turun tina angkot, kena tina angkot. Bari leumpang teh geuning buja teh kadeuleu leung lamun teu sing kayoan. Untungna teh Tuh korban mode kadeuleu geus ka barat-baratannya. Muing mane malawasit. Hujan. teu sangka ada wala bapak aing profesor le. Bicarana akademis euy. Urang teh kapikirnya kan. Wah menyaan nepi ka dinya. Kadaharan teh nyawa. Nya, leres. Turun tina Cantina kahakanan bangsa urang ayeuna geus gengsi ngakan kulub ganyol. Dan nu dihakana hambur duit ger pasea. Fried chicken, Dunkin Donut, hot dog. Bisa. Malahan ditawaran karedok eta ku dewek barudak ayeuna apa itu korodok itu. ini mau peuyeum. Ini peuyeum apa itu peuyeum. Naudzubillah summa naudzubillah bangsa urang ya Pak. Ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung ektasi magadon sabu-sabu. Ganja. Sedangkan eta anu keunana teh deui nonoman heuh pemuda, sedangkan pemuda teh sok diayakeun sumpah sataun sakali sumpah pemuda mana buktina? Mana tulang punggung negara teh? Anu disebut harapan bangsa teh. Anu disebut harapan bangsa teh mana? Deudeuh bangsa urangnya Pak. Deuleuh teuing cu. Da eta budayana atuh da. Sedangkeun naon martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Lamun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana. Heulaanan budaya nu pangkolotna di tiap-tiap daerah teh bahasa ta urang teh geus kaleungitan basa urang budayana naon baheula mah da zaman dewek di SR basa Sunda teh diajarkeun unak usuk basa panyungsi basa benar wawangsalan ayeuna mah tong boro muridna guruna oge kadang-kadang awut-awutan basa Sunda teh geus bapaca geus gengsi deui ngomong basa Sunda teh bari jeung daharnya di Sunda nya leres Bapak kacekok ayeuna teh urang teh ku modernisasi ku teknologi KPPN teh ayeuna we di imah kitu di imah da lain salah barudak sebenarnya mah dan ninggal dina keterangan mah kulu mauludin yuladu ala fitrah yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih eta mah kumaha inung bapana dek didasranikeun dek diyahudikeun ayeuna mah kumaha atuh da barudak teh di imah dicekok ku PS da baheula mah diburuan teh main keleci bubuyan galah gatrik sonah oray-orayan sasalimpetan oray-orayan ayeuna mah da PS we tong borok make jeung